lamun urang ningali dina kitab Tanbihul Muqtarin pang musibah pang gede-gedena musibah ketika kiai nu tadina wow jeung para kiai deui kuari wow jeung bupati musibah paling gede ka kiai. Aing manitip ka Haji Iim bae ka adi anu lain malah jadeng-dengen ieu kajen ka neraka ge Im. Asal sia bae ka sorga Im. Kajen deng-dengen mah musibah pang gedena kiai nu tadina wow ka kiai wow jeung ahli Allah. Kuari wauhna bupati diwauhan karena pamerena lain berjuang. Gubernur wauh diwauhan karena pamerena duniawina. Presiden diwauhan teh karena hayang pamerena. Ih pokon kitu cenah ge. Atuh jelema sugih mah teu kudu dibere aing mah sugih. Mah aing mah mobil lain hiji aing mah imah sakitu agrengna. Bila perlu sia disumbang ku aing sia bupati. Tak kudu bisa kitu Im jadi kiai mah. Ulah hayang disumbang malah nyumbang. Ayo besi jalan kurang bagus bejakeun ka camat sumbang. Ulah kudu camat nu nyumbang besi susah camat jang naon duit jadi dibawa ke akhirat henteu mending bangunkeun ka jalan. Kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah dina wengi ieu urang kempal di dieu nina raraga nu teu jelas. Undangan pertama walimatus safar 2 poe diralat deui silaturahim 2 poe deui diralat deui kumaha ka haji bae ai sia kumaha sih ya da ge geus teu kakaper puyeng meureun lagi. Alhamdulillah deuk nu mana bae ngaji kene geus urang kuari kumpul di dieu lepaskeun kepentingan lepaskeun muatan lepaskeun segala rupa nu pejabat baju jabatanana gantungkeun di tanggal awi ulah bawa ka dieu anu partai gantungkeun di tanggal rambutan ulah aya polisi periwit nabikeun ka monyet. Urang kabehan kuari ulah make baju-baju eta hiji we ngaji beres ja polisi ge moal salilana jadi polisi bakal paeh geus paeh bakal ditanya abri moal salilana mamawa balok di dieu ai hayang membawa tuh di kolong balok sia bakal paeh sarua bae nu di partai nu di pemerintah kiai bakal paraeh geus paeh moal ditanyakeun naon amal perbuatan amal ai kiai ona mentah geus jelas kana batu amal-amalanana jonggal poe maca Quran mun anu ngondang tapi tak bangsa si ieu tah aya anu ngondang maca kulhu anu ngondang tilok ya Allah ku bloon tah kiainya atuh kiai bloon atuh komo sia ablaul bloon sia mah urang lepaskeun maksudna gerage yuk urang ngaji mah neangan ilmu menuju ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Lamun urang nyaritakeun ngaji kula boga dongeng baheula di Turki aya hiji anak raja awewe geus gelis jasa berarti tah kan lamun kieu mah ya kumaha eta gelis gelis biasa bae lamun ditanya kumaha eta gelis rada naik tapi ieu mah gelis do geus tanding tah mah geus beda tah lamun cek santri mah ku bahasa ge geus ganyahoan nanya orang ka kiai ge naon berarti di hati nanti teh sono ya bilang wah oh jadi tidak gerak carita ku santri mah geus kajahoan sebab aya korenah jeung aya dilalah santri mah paling leuwih pinter ti bupati ya bupati mah pinter dengan sakadar korupsi santri mah jang ka kuburan ya Allah ya Rabbi pikiran bupati mah hanya pikiran duniawi tapi santri jelemana kuari diuk di dia hatena mah di jahe lain salah aing ngomong
di akhirat. Jadi jasadnya di dia tapi hatena nu di kuburan, hatena anu di sorga, hatena nu keur ditimbang. Eta kan dimensinya luar biasa santri mah. Bupati mangan saukur ruang riukup dengan sakala duniawi, camat gitu kene, polisi gitu kene, urusan akhirat dan pikiran dunia. Santri, masya Allah, atau komo kiaina, kos kiai pikiran nanggus di ditu banyak nama, di mana di ditu, ya Allah. Nah, balik deh. Awewe anak raja, masya Allah, masya Allah. Carita gelis dia kan di dia mah di Cilejet, hese neangan gelis. Itu hese. Lamun kamari ke Maroko, pikiran kula di Maroko teh jelema wah harideng sebab Afrika. Pasti kajadiku kumaha ge ieu beungeut seeng kabeh. Tapi barang datang ka ditu ya Allah gareli sore di Maroko teh ternyata Afrika Utara mah paruti deket ke Spanyol tinggal nyebrang 20 menit naik feri datanglah ke Spanyol. Masya Allah nya jarangku paruti irung mararancung bulu mata berhenti cikula di luar dugaan je orang Maroko. Orangnya paruti baru legarelis begitu dek balik ke Turki Haji Pendi mah embung balik iya tak embung balik jangan main mau mal balik cina kunaon hayang di dia baik gitu dek naon Mang Haji garelis jasa cek cina aing mah betah di dia hehe atuh betah ge ke pikir heula Mang Haji bogoh ka urang di itulah kasia bogoheun teh ternyata teu bogoheun balik sia bogoheun sanu bogoh tuh kepotongan kieu ya Allah. Nah iyalah taya gareli gelis da pohara anak raja lamun geus carita anak raja gelis atuh sugih aya dinyan wawasan aya dinyan harta aya dinyan geus eueuh cawade. Eta anak raja nu gelis teh geri muriang masya Allah kari mimiti medis dokter nu mana bae dipanggil kadinya tensi darah bere obat datang deui dokter di scan bere obat geus puguh di ronsen bere obat tetep teu cager masya Allah karim akhirnya beres medis dukun didatang-datangkeun wah di Sukabumi mah geus puguh dukun teluh malulu datang-datangkeun kena teluh bari di budak coba panyakitna naon cenah teu daek dahar teu daek nginum jeung peureum bae dahar teu daek nginum teu daek peureum bae masya Allah mun leumpang kudu digendeng. Dukun berbagai dukun didatangkan tetap tercager terakhir kiai emang gitu kiai terakhir baik kiai asal ngajual tanah hese ka kiai asal hayang ka awe-awe teu daekeun ka kiai ai kitu mah ngajual tanah laku atuh tilok datang ka kiai tilok tolol teh jelema nya aju kiai marah tuh ulah emang kos gitu kiai mah. Zaman Kangjeng Rasul di berbagai daerah bahkan negara daratan ke Kangjeng usul berbagai permasalahan Kangjeng langsung nunggu wahyu diselesaikan ku Kangjeng namun Kangjeng seperti eta dilanjut ku para khulafaur rasyidin seperti gitu dilanjut ku para tabiin dilanjut ku hari ku para ulama warasatul anbiya daratan di berbagai daerah. Waalaikumsalam naon nih incu leungit menta cai jakina teh incu da umur sabaraha umur 17 lalaki teh awewe alah
atuh ieu mah ku cocodot nih ka kiai datang da aju kiai da ku atuh biasa bae sapira mere cai ya minum beres nyusul hese-hese Waalaikumsalam cerik subuh-subuh salat mencan naon meul motor leungit cenah di mana leungitna di imah si leungit kula hudang geus ngajemblong lawang atuh sia mah penting teu hudang emang tilok cenah urang mana sia Cilejet goblok sia tah mere cai deui atuh kos kitu bae terus geus we Waalaikumsalam naon di mana tetangga beladinya naon kula dek hajat isuk minggu ayo naon tuh ka dia minta cai supaya ulah hujan terus gitu panda ayo minta cai kasih eta tah bere cai hujan mah gebrek bae eureun anu biasana hujan tas lohor ieu ti isuk masyaallah ai bere cai nu bener ji make jampe atuh kiai mah kos kitu nah ieu kuari ka kiai berbagai kiai geus didatangkeun dijampe ku cai jampe ku mantra-mantra jampe ku ayat suci Al-Qur'an dijampe ku doa-doa tetep bae teu daek cager bapana raja jeung ratu bingung akhirna aya baheula kiai nu walah wahweleuh disebut lain kiai dikiaikeun disebut kiai santri teu boga majelis taklim teu boga tapi manjur mun baheula mah Abu Nawas belah dieuna aya deui Bahlul belah dieuna di Tangerang mah aya Mang Hani aya deui ka Mang sagarana Ki Musa tah anu kos karari itu tah anu sok di kamar cicing di kaluar tilok naon tilok sabulan 2 bulan sekali keluar didareulekeun ku jelema tah besi di dieu salaki ibu kitu di jero kamar da teu kaluar-luar nah ieu geus ngade bu ye tanya gede hutang meureun sugan teh ibadah horenganan kreditan teu anggeus masyaallah nah aya tah kiai model kitu jago kiai kitu bahkan sebab dimensi nangan lain sakadar dimensi zahir make dimensi batin lamun kiai ngan sakadar make dimensi zahir dimensi syariat kiai lumrah kiai pasaran maksudnya di pasar ge umbala kiai kos kitu mah tapi dimensi batin Masya Allah dijauh kene geus kadeleung mun awewe teh mah lain deui bangun eplok cendol ieu mah ya. Tah sia tah mah. Tah ieu kiai datang. Begitu ku kiai dijampe. Tidak bentar, tiup. Tidak bentar. Tidak bentar. Neng, coba bentar. Neng, pernah teu ka Mesir? Pernah henteu ka Yordan? Pernah henteu ka Baghdad? Pernah henteu ka Mekah? Daek henteu diajak ka Mekah? Ka Baitullah? Madinah, pernah ka Madinah? Daek henteu mun diajak ka Madinah ziarah ka Kangjeng Rasul? Pernah teu ka Uzbekistan? Bentanya, hah? Uzbek beda ya, ngadenge lemburna bae geus ngorejat. Tah, si ieu pan baheula boga ka Bogor orang Bandung. Tah lamun keur gering ngadenge Bandung bae hudak. Hudak cenah. Kakara kayak ngadenge Bandung na doang. Aduh langsung bernostalgia inget Masya Allah tak iya gitu barang ngadenge Uzbekistan langsung udah Neng pernah ke Uzbek? Pernah daek mau diajak ke Uzbekistan daek bebe ajak ka tuan raja
ieu mah diobatan ku dokter medis moal cager, diobatan ku dukun mantra-mantra moal cager, diobatan ku kiai moal ieu mah kudu diajak ke Uzbekistan. Kok bisa gitu? Tuturkeun be cager gerage. Ayo guys cek raja, Turki Uzbekistan teu sabaraha jauh, masih satu daratan. Berangkat ke Uzbek neng, di dia sugan aya nu kenal di kota Uzbek, aya cek jana bari senyum teh aya lingsem. Di mana neng? Di ditu di kota aya, di kotana di mana? Pas aya di hub di dinya aya toko emas cek jana tah. Kula kenal jeung di dinya. Ya Allah, begitu didatangkan kadinya iya teh muhun langsung hudang, padahal mah geus 4 bulan teu dahar teu nginum. Hudang langsung nu boga tokona seorang pemuda nu ganteng teh ya, langsung nunjuk. Ieu ge sarua. Ieu ho itu ha, ho ha. Langsung jana pelukan, Dinda sayangku, masya Allah. Aduh. Nah, ieu penyakit anu luar biasa. Ternyata penyakit cinta ngelehkeun sagala-galana. Bapak teh dianggap, emak teh dianggap, batur jeung rekan sekitarna teh dianggap. Bahkan dahareun jeung inumun teu hayang sama sekali, tapi teu jadi gering. Italah cinta. Begitu kapanggih jeung nu dipake ka cinta, masya Allah sehat kabina-bina. Eueuh tanda-tanda gering sama sekali. Eueuh tanda-tanda. Nah, iyalah manusia cinta ka manusia geus bohokeun sagala rupa. Ieu carita-carita Jalaluddin Rumi. Nukula kamari mantes ti Maroko teh ka Turki. Di Turki langsung ka Konya ziarah ka Imam Jalaluddin Rumi. Salah satu caritaan Imam Jalaluddin Rumi ieu. Lamun eta awewe cinta ka seorang lalaki, poho sagala-galana. Urang anu bakal ngaharep ka Gusti Allah ngomongna cinta, pernah pohoan naon urang? Pernah mau poho ke naon cinta orang ka Gusti Allah? Hayu coba. Pernah tante mau pohokeun anggal tengah peuting cinta ka Gusti Allah? Hei anggal, hei kasur, sakedeungnya 2 jam dek ditinggalkeun hampurannya ku cinta jasa ka Gusti Allah. Maneh cicing heula di dinya teh. Ke, geus 2 jam karak balik deui ka dinya. Mangga bae cek anggal teh, kacai nyana. Beres kacai salat, anggal geus dada. Sini. Cek anggal sini. Ih, anget ge. Eleh urang ku anggal. Ye, nu sagede kieu bae sagede kieu ye kolot lah sakieu mah. Hartina geus moal panjang deui. Jeung moal lila deui. Pasti kalebur aslina. Nyana tahajud titah ku kula. Allahu Akbar. Ai tahajud di kamar pamajikanana. Masya Allah, khusyukna luar biasa. Khusyuklah. Begitu asyhadu an la ilaha illallah, ngacung pamajikanna nyingkap. Pan anu ngacung 2. Lain normal tolol. Aja nu ngacung 2, pohoan teh assalamualaikum deui. Oh ini dia. Masa tahajud kos kitu? Sakieu nu kolot teh kos mantap lamun tahajud wayana Haji Adi ulah sok di kamar pamajikan misah atuh mal anggeus eta sok ngacungna asyhadu an la ilaha illallah jadi 2. Lamun awewe cinta ke seorang lelaki kaedanan ngaranna poho segala rupa. Urang pernah pohoan naon ku cinta ka Gusti Allah, lamun henteu pernah aya nu ditinggalkeun jeung aya nu dipopohokeun, bohong berarti cintana urang. Bohong berarti cinta urang. Ukur diri urang cinta ka Allah geus datang ka mana dibandingkeun jeung cinta seorang wanita ke seorang lelaki. Anu geus luar biasa, meak
nyarekeun jeung ngorbankeun sagala rupa. Mulai ti kuari ente jadi kiai geus datang ka mana si cintana ka Allah sehingga tasbih ieu diputerkeunana sabaraha kali sapoe. Tasbih sok geura ayo tasbih dibawa apa itu tasbih sugan teh membaca subhanallah lain ya nama kabayar moal tuh beres lu bener. Ente seorang kiai geus datang ka mana sandangan kiai isin di kiai-kiai di dunia di akhirat ternyata orang bajingan, hanya kepentingan partai, hanya kepentingan organisasi, hanya kepentingan duniawi. Kiai mah julukan akhirat lain jang dunia, kunaon dibawa ka dunia tolol da kiai teu bisa kos kitu kade isin di hareupeun Allah, isin di hareupeun Allah. Lamun endek jadi kiai cara Gus Dur sok jadikeun cara Gus Dur contoh jadi presiden Indonesia ku aing dek disyariatkeun ngan gagal teu kuateun Gus Dur balik pakai celana pendek oh masalah tapi geus berjuang walinya nama. Nah diri orang di partai geus datang ka mana, di organisasi geus datang ka mana, lamun urang ningali dina kitab Tanbihul Muqtarin pang musibah pang gede-gedena musibah ketika kiai nu tadina wow jeung para kiai deui kuari wow jeung bupati musibah paling gede ka kiai. Aing mah nitip ka Haji Iim bae ka adi anu lain malah jadeng-dengeun ieu kajeun ka neraka ge Im. Asal sia bae ka surga Im. Kajeun deung-deungeun mah musibah pang gedena kiai nu tadina wow ka kiai wow jeung ahli Allah kuari wauhna bupati diwauhan karena pamerena lain berjuang, gubernur wauh diwauhan karena pamerena duniawina, presiden diwauhan teh karena hayang pamerena, kapolres diwauhan hayang pamerena, TNI diwauhan hayang pamerena. Musibah panggedena bagi kiai kos kitu mun teu percaya paeh ge berarti lah. Silakan kiai mah jeung kiai bae. Waktu negara acak-acakan sia asup ke negara acak-acakan dia tuh komo lamun henteu masalah tapi geus datang ka mana ka beneran berjuang sia ayo coba kiai mantak kula dibujuk titah ieu titah ente aya nu mere kamari mah duit sakitu dihitung gede leutik namun leutik mau aing mah ji ditangtangan kula mah bupati dek mere ka kula berapa bupati mau ngasih saya ciknya nanti aya 200 juta harta aing leuwih tibatan 200 juta jeung bupati jeung aing sugihan aing digos ku kula ieu pokon kitu cenah ge atuh jelema sugih mah teu kudu dibere aing mah jah sugih mah aing mah mobil lain hiji aing mah imah sakitu agrengna bila perlu sia disumbang ku aing sia bupati tak kudu bisa kitu im jadi kiai mah ulah hayang disumbang malah nyumbang ayo besi jalan kurang bagus bejakeun ka camat sumbang ulah kudu camat nu nyumbang besi susah camat jang naon duit jadi dibawa ke akhirat henteu mending bangunkeun ka jalan maksudna kunaon eta Pak Bupati ieu masyarakat geus mengemis kami cenah ieu blok deui aing mah asana sedih ngadenge kitu ja aing bae nu lain camat sedih atuh komo sia meureun camat ya Allah ya Rabbi ta camat kasedih bejakeun atuh ka calon bupati ka itu sumbang ta jalan ta rawatan lain dek dibangun dek dirawatan itu dirawatan mah tuh di batuan doang setting begitu gen sama urusan pembangunan iya urang mah kuari mah ngurusan kacinta urang geus datang ka mana ka Allah ente jadi pejabat kade moal salilana jadi pejabat loba anu keur ngajabat paeh Masya Allah pang rugi-rugina jelema keur ngajabat paeh sebab tanggung jawabna sabaraha janda sabaraha fakir miskin sabaraha yatim ketika ente jadi lurah kerja di lurah paeh bakal ditajakeun nyantuni janda kaya janda miskin alhamdulillah cak lurah tanyakeun ge sabaraha janda nu diberean nu mana sia mere tuh nu di pojok nu imahna eta teh sama janda ngora jahe
Atawa teu kudu dibejaan atuh kos kitu mah. Ya si ge osok mere. Ya. Nah, gitulah para jamaah. Ente jadi kiai geus datang ke mana sandangan kiai ke dihareupeun Allah isin di kiai-kiai di dunia, ternyata di akhirat lain kiai. Kuari di dunia ente jadi pejabat geus datang ka mana ngagunakeun jabatan pake ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah. Sok geura. Jabatan makeun bae teh urusan dunia, urusan diri urang nu bakal tanggung jawab timbang amal ngajembat di jembatan Siratal Mustaqim teu saha kiai, ustad, santri, pejabat nu kaya, nu miskin, wabeh tama bakal jasa. Mantap ngaji geura. Ngaji geura kade. Ente jadi naon? Abdi mah cenah di partai geus datang ka mana mawa partai. Pernah ikhlas henteu kiai di partai lillahi taala Allahu akbar. Ayo. Lamun teu ikhlas atuh naon digawean? Ikhlas ya ulama demi bangsa jeung negara. Beneran. Mun ditanya ku Allah teu mal isi. Ih ulah kitu cenah. Aing mah da kitu bae. Ayo sia. Hak. Maksudnya naon? Ragap diri geus datang ka mana dumadeheus ka Gusti Allah. Urang seorang pedagang kade dagang aya aturan-aturanan. Urang seorang petani kade tani aya aturan-aturanan. Nah, lamun tadi cek Jalaluddin Rumi seorang wanita cinta ke seorang lelaki poho segala-gala teu bisa diobatan kecuali kapanggih. Gitulah seseorang anu mencintai Allah kecuali kapanggih jeung Allah. Di mana sih sebenarnya Allah? Hayang kapanggih jeung urang jeung Allah. Di mana nu sebenarnya Allah? Duh di Mekah Allah mah. Aya ge di ditu. Di mana sih kapanggih jeung Allah? Apan urang ka Mekah teh ya, ka Mekah. Eta teh menuju Baitullah. Baitullah eta bait didapatkeun ka Allah, imah Allah. Artina aya Allah lah di dinya. Allah na di mana? Atuh tanyakeun ka Ki Haji nu geus pernah ka Mekah. Tanyakeun tah sieu tah. Kiai ye. Cak manusia. Wallahu alam cak Allah. Sieu kiai sarua. Malah tambah kuyai mah. Kuya dicai mah. Kiai haji pejabat nu geus ka Mekah eta kapan urang teh dijulukina ge duyufullah tamu Allah. Ya adikula ye kabeh tahun ieu insyaallah bakal berangkat ka Mekah mantak ayeuna walimatu safar teh eta deuk silaturahmi ka Allah. Wah keren amat. Deuk jadi tamu Allah ka Mekah. Berangkat nu mantak khutbahna ge di Mekah teh wa ya duyufallah wahai tamu-tamu Allah, lain tamu raja, lain tamu gubernur, lain tamu Arab, tapi tamu Allah. Urang ke Mekah berarti jadi tamu Allah. Di mana Allah? Sok gerak ke Baitullah. Kapanggih jeung Allah? Henteu. Kapanggihna jeung saha? Urang Pakistan susuna gede. Masya Allah. Pohara India gitu kene. Aya di Baitullah. Urang Turki nyaga rilis di bahenol deh. Tah kula barengan jeung ieu ka Mekah ye. Bareng tah jeung ieu kabeh tah bareng-bareng lah. Kunaon eta keur toab masyaallah. Nyekel HP shooting. Allahumma imanan bika wa tasdiqum bi kitabika wa tasdiqum. Kula greget desa kajana tah. Heuh, nya mah di shooting nya tuh. Oh, geus teu inget ka Allah kan berarti ingetna teh ka gambar. Tasdiqum bi kitabika wa wafa'um bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabi terus. Masya Allah geus beres teh atuh. Nah aya cenah ke di dieu cenah teh. Urang bisa nempo ieu jang saksi goblok teh coba eta. Tok kolot-kolot eta. Masa kos kitu toab. Ya Allah, mantap kula ngadoa ka Allah. Ya Allah ya Rabbi Gusti hampura abdi mamawa jelema model kos ieu. Kahareupeun Gusti hampura. Sugan teh teu kieu. Gusti ieu mah hiji bae lah. Pangleungitkeun tah HP-na cek ulah teh supaya isuk toab ulah disoting deui. Alhamdulillah diijabah. Pas isukna teh ngalamun banyak di hareupeun hotel kieu. Maji kunaon ngalamun? HP leungit. Cek ulah teh diijabah ku Gusti Allah. Geus leungit kabeh. Yordan Mesir pada teh ka Yordan ka Mesir. Wah beh beak di HP eta ludes kabeh. Cenah ngalamun bae. Eueuh kabeh.
Mesir eueuh, Yordan eueuh, Mekah, Madinah eueuh kabeh jagian. Boga jagian boga pagawean naon nya bisa leungit. Pagawean naon sia teu sopan. Di Baitullah si soting-sotingan. Karangnya na engah. Ieu sakit geus kolot ge kos kitu tah pagawean. Ieu contoh nu teu hade ieu. Nah. Lamun aya jelema datang ka Semarupil Qurhi. Waalaikumsalam. Dik ka mana ente? Ulah yang kepanggih jeung mama. Maksudna doana. Doa naon? Kula dek berangkat ka tanah suci. Sia ka tanah suci dek naon? Cicing nya. Ieu dek laksanakeun ibadah haji. Maksud ibadah haji dek naon? Ya yang kepanggih jeung Allah jadi ditu makom ijabah. Hak. Ke balik ti Mekahna. Balik ti Mekahna. Wae ditanya kapan itu sia jeung Allah. Cek kiamat ti guru. Ayo satu doa nabi kiai supaya kapangi. Hai doakan. Datang ke Mekahnya Nabi. Aing kemun balik di Mekah. Ditanya ku guru kapangi henteu jeung Allah kumaha aing ngajawabna. Ieu kapangi jeung Allah kumaha. Masya Allah. Beres ya muga haji datang deui ka imah ka Baghdad. Tanyakan ku Syekh Maruf. Geus ke Mekahna. Entos. Kumaha sehat? Alhamdulillah. Dahar geuna. Ngeunah jasa cekeun. Aju aya teu ieu babalajaan. Sajadah meuli ceknya teh susur meuli alhamdulillah. Balik deui sia ka Mekah. Balik deui sia ka Mekah. Teu sah sia ibadah haji kos kitu. Pan bisa teu sah? Balik ti Mekah sih. Dongengna dongeng HS. Dongengna dongeng meuli teh kokoneng. Masa ti Mekah meuli tiung dongeng teh. Ai ka Mekah mah kapan kapanggih jeung Allah. Aisyah dongeng teh, masya Allah dongeng nyamin di ditu. Dongeng engkeuy-engkeuyan lempang ka pasar, toap, masya Allah lain heuheuh sia tah goblok. Jadi lamun hayang nyaho jelema mantas di Mekah, hebat henteu ieu hasil ibadah hajina, tanyakeun geura. Tah tanggap kurang. Kumaha ente di Mekah? Oh alhamdulillah masya Allah. Kula mah eta di Mekah ngeunah HS. Geus berarti HS bae teh jelema di Mekah. Alhamdulillah cenah kula mah hotel ge tarariis di Mekah teh. Oh kabeneran jasa. Berarti urusanna jeung awak. Alhamdulillah cenah dahar ngeunah nginum ngeunah beuh pohara jasa teh jaritakeun kapanggih jeung Allah mah. Tuh iya bae nya ge kitu meureun. Anyar balik umroh tanya. Ditanya ku kula kapanggih jeung Allah henteu, jeung onta kapanggih. Iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ternyata di Baitullah lain sakadar Baitullah, tetapi ini adalah tempat ibadah ke Allah nu paling deket. Aya Allah lain di Baitullah baik, tetapi paling deket hadirna Allah di dinya. Ulah sambarangan di dinya mah di Baitullah mah makom ijabah. Didelekeun ku Gusti Allah lain di dinya mah di mah dagangan di dinya nu luar biasa. Mantak tingkah manusia, ucap manusia, pagawean manusia bener-bener keur disaksian ku Gusti Allah. Nah, balik ti Mekahna lamun jelema ngan sakadar caritana carita urusan dahar patali jeung awak, carita sare patalina ngan sakadar jeung awak, patalina jeung tiis, patali eta mangan sakadar jeung awak. Beli baju, beli pakaian, patalina jeung jang awak bae. Mana sih nu patali jeung ruh, kolbu ka Gusti Allah irah. Nah, nu di pikiran teh eta. Hese lantaran kacinta urangna. Henteu sakumaha wanita tadi nu di Turki mencintai seorang lelaki nu di Uzbekistan. Poho sagala-galana. Mulai gerage urang tempokeun kumaha kuasaan Allah. Maha agung Allah, maha segala-gala Allah. Nu urang aya dina qabduna, nu urang aya dina genggemanana, anu hirup urang pamere Allah injeman ti Gusti Allah, sehat urang injeman ti Gusti Allah. Isuk pagi eta urang bakal babalik ka Allah. Amal naon nu bakal dipertanggungjawabkeun di hareupeun Allah, eta nu kudu dipikir. Ente jadi polisi amal naon ketika ditanya ku Gusti Allah, wahai polisi ente jadi TNI ABRI amal naon ketika ditanya ku Gusti Allah. Ai kafir mah geus puguh kafir mah, ente makan muslim, ente makan mukmin. Iman ka Allah kudu disiapkeun
pertanyaan-pertanyaan tersebut jawabannya. Yehehe ya Allah ya Rabb. Dah ieu nu mantak jelema ti mana-mana daek masantren eta teh yang mempersiapkeun aing kumaha engke geus bae. Ngora keneh umur 15 tahun, umur 20 tahun sakola ge siapeun keneh. Dek ka mana sakola? Dek ka UI, UII, ITB dan lain sebagainya siapeun, kolotna ge siapeun, tapi di benak hati santri lain eta sakola mah alah sapira sakola. Engke aing namun paeh, waduh tanggung jawab di harapan Allah kok tah murnina santri kos kitu. Kadeleuna mah santri teh jelema padahal mah eta penghuni sorga. Mun hayang nyaho ka penghuni sorga tah santri. Kadeleuna isuk-isuk nya nama carang mandi. Eta je udang cileuh we gede mandi dieu. Eta can mandi can naon geus meuli wudu pantolol. Tapi eta penghuni sorga nu sabenerna mah. Ji lamun hayang nyaho penghuni surga teh eta santri. Lamun ibu bapak hayang nyaho ke penghuni surga tah ka dieu isuk-isuk ka kaubong ka dieu. Ceng, aceng teh surga barau amat ceng. Atuh biasa Bu, penghuni surga mah bau. Cenah seungit. Engke di surga. Ieu mah karak calon doang Bu. Oh, lain deui ja ambeuna ieu. Alhamdulillah saminggu kula can mandi Bu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, segera ge asupkeun ka dieu. Heuh nya. Loba jasa nu gagah nu kukula osok didongeng-dongeng. Di Tangerang di Pasar Kemis aya gagahnya lurah, nya gagahnya sugih, Lurah Madzen. Maot ngadadak. Atuh komos yang teu gagah. Modar sia mah. Masyaallah karim. Lamun Pak Harto sugih aya di nyana, gagah aya di nyana, hebat aya di nyana, maut RT mah koit sok gede siapkeun engke beuh masyaallah. Tah lamun tadi carita awewe mencintai seorang lelaki bebeakan pohokan segala rupa, ukur cinta urang ka Allah geus sabaraha persen urang cinta ka Allah nu dikorbankeun teh, tinggal introspeksi masing-masing. Kuari mah rajana nu gering, rajana lintuh gering, masya Allah ya raja. Sarua jeung tadi didatangan ku dokter sababaraha dokter teh cager, datangan ku dukun sababaraha dukun teh cager, datangan kiai sababaraha kiai teh cager. Nah datang kiai nu tadi keneh anu bangsa sebelah-sebelah teh sebelah-sebelah nya nama kancingnya salah ngasupkeun atuh salah salah kancing salah imah atuh kan nyengkleh di dieu teh pan ai kiai naraka mah keren jas dipake kiai naraka eta kos itu ai kiai sorga mah cuek sarap-rapna wae lah kumaha kapanggihna sampira nutupan aurat geus teh hayang ka itu katangen ku makhluk ku manusia ya da lagi Gus Dur lamun urang ningali pakaian kula sok sering memperhatikan Gus Dur sering salah imah kancingna salah Gus Dur eta presiden haju make nanya nama sebelah naon bae aya batik-batik anu panjang-panjang anu pendek-pendek nya kadang-kadang make kaos datang kula ka imahna make kaos ini siapa ini kucu oh iya keur make kaos kan eta tapi kan nyana memacaan kitab bae di imah ge di imahna di dia di Ciganjur kitab Masya Allah Ihya Hikam dibaca aku nyana ya Allah wahara jasa ta Gus Dur mah ya Allah ai kiai ieu koran pejabat lain naon lain ya Allah deres koran ge nu bener mah anu susunannya yang klete aya ieu si kiai ku goblok-goblok deui ieu mah di ditu teman di Tangerang di Bogor mah leuwih parah. Nah para jamaah iya si raja teh raja geus teh cager datanglah kiai eta begitu datang geus sababaraha kiai terakhirnya na dimana raja tadi mana di kamar nyana asup ka kamar raja bentak cak dia teu kuat lain lawanin cak geus ditaranya ku kamar emang enak enten aya naon aduh parah
maksudnya parah kumaha bejakeun coba bejakeun kira-kira marah moal raja mun bejakeun coba tanya ke raja tuan raja pajak ituan cenah parah cek kiai ieu aju kira-kira mun dibejakeun marah apa moal sok bejakeun naon coba lamun nu neluh saha nu neluhna lamun nu nyihir saha tukang sihirna lamun penyakit medis coba kumaha carana coba moal marah datang deui teh kiai ka dieu tuan raja ternyata umur tuan raja 28 poe deui hah lo bener heeh nurutkeun sikula 28 poin makanya tadi ndek marah moal mun kira-kira marah mah moal kula moal ngabejakeun lantaran tadi titah bae cenah moal marah umur tuan raja 28 poin Masya Allah cak raja aya satu nuhun cak kiai nuhun langsung jana ka pamajikanana ka asistenna sajadah turunkeun sajadah amparkeun tasbih lu gede bak aya tasbih susur ulah nu letik-letik sagede pereup aya ka dia dibawakeun oh Masya Allah dipayang kacai langsung sholat Allah Masya Allah poe eta terus bae ditawaran dahar ge Tuhan moal wah naon hartina dahar 27 poe deui aing geus teu kudu dahar teu kudu nginum moal aing ala kadar jang nangtung bae mah heulanan aduh langsung sapoe kakarage 2 poe teu eureun salat maca Quran maca sholawat teu eureun zikir geus teu meunang aya nu ngajakan ngobrol ka jana geus baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allah baca sholawat geus 2 poe Masya Allah dahar geus teu dibere hayang nginum teu dibere hayang nah ku hari geus 8 poe berarti tinggal sabaraha deui 20 beuki ditingkatkeun ibadah ka Gusti Allah weh pohara beurang peuting geus datang ka tarangna ge hideung sikut hideung tuur hideung urut sujud bae ka Gusti Allah geus 15 poe harideung kabeh ieu ge lamun dibuka harideung tapi budug lain urut sujud dia mah aya tapak baheula keur mondok kukula gesok ditaliti harideung maju ulah omong oh ieu mah penyakit santri baheula santri kuari mah tilok anu budug mana aya santri karasep kuari mah santri awewe ge tilok budug ja kuari mah paling ge koreng be kuari geus 15 18 poe 10 poe deui terus jana ningkatkeun ibadah ya Allah ya Rabb tinggal 2 poe deui nya geus wasiat ka pamajikan kiai eta tilok mislek di mana nyaritakeun sakaligusnya nama bener bae maka bapak kuari nyerahkeun kerajaan sok saha nu hayang ka anak besi anak hayang mangga bapak geus coplok tina kerajaan hiji nomor kadua bapak kuari geus embung cicing di dieu hayang cicing di gubuk bae deuk ibadah bae ka 2 poe deui bapak geus ditinggalkeun ku nyana kerajaan dibikeun ka anak pamajikan geus diwasiateun ka deui harta nu aya bagi-bagikeun jeung jana geus tinggalkeun kerajaan cicing di gubuk 2 poe deui ulah aya anu ngaganggu abah ibadah ka Gusti Allah beres sapoe deui teh sapoe deui pas 28 poe nya geus kieu nungguan assalamualaikum malaikat Israil asal kertek asana ieu asal kretek asana ieu terus datang ka zuhur can aya datang ka asar can aya maghrib can aya oh berarti mungkin isuk ka 29 ngana geus nungguan nya teu eureun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah terus 29 zuhur can aya illallah la ilaha asar can aya terus 30 can aya keneh liwat 2 poe aing
lewat 2 poe cek anak aslis teh panggil kiai ka dieu anu cenah caknya 28 lewat ieu panggil coba ka dieu apa salah jana di Lauhil Mahfuz apa kumaha coba panggil deh kiai cenah cek kiai sabaraha poe kula umur 28 di hari tadi itu kan dia geus 30 kan selewat oh masalah lain masalah gitu iku balalakona kieu nu jelas mah kiai tuan raja hiji tuan raja awak jadi ramping kan guari henteu gendut teh atuh bener ja teu dahar-dahar cek jangan dahar teu nginum teu jeung besi paeh pan guari kan langsing bener nomor kedua tuan raja salila kamari jari raja inget teu ka Allah henteu tapi guari lain inget-inget deh cek sajadah gitu menang ditoel kudu ngampar bae tasbih geus puguh nu dileungeun dikongkoyangkeun aya malah hampir jualan tasbih cenah kuana lain ibadah teman siapa lah eta rahasiana kuari tuan raja nu kamari jadi raja pernah henteu inget ka Gusti Allah teu pernah tapi ayeuna pernah kuari inget baik ka Gusti Allah kamari jauh jeung Gusti Allah tapi kuari kamari iraha tuan raja sedekah tapi kamari makan nitah dibagikeun ka pamajikan bagikeun ka fakir miskin bagikeun ka tetangga lantaran 28 deui bakal paeh nah kan kehadean tuan raja nya salat bae nya zikir bae nya maca Quran bae nya maca sholawat bae haju sedekah teu eureun-eureun betapa luar biasana awak haju jadi hampang keuntungan tuan raja luar biasa bener ai kitu nama tapi kan tuh kiai nggak bohong ulah cerita nggak bohong kieu tuan raja datangkeun ka 40 poe sok geura bakal aya rahasia 40 poe sok digubuk cicing di dinya ibadah teruskeun sakumaha eta bakal aya sesuatu anu teu pernah kapanggih ku tuan raja sok teruskeun coba 40 poe maksudnya 40 poe karek paeh lain paeh ayo coba ente kan bangsana penyakit paeh kayak pasti paeh awas ya aing raja lamun 40 poe aing teu paeh awas ya penjara ulah ngomong kos kitu laksanakeun bae ulah ngomong kos kitu laksanakeun kayak paeh ibadah bae ngadan teruskeun tadi kan geus 30 jadi tambah 10 poe deh Allah beres baca Quran zikir suatu kuari geus 35 datanglah ke 39 begitu datang ke 40 Masya Allah aya sesuatu anu indah ya Allah karasa ku mata hati horeng nikmat ibadah ka Gusti Allah painganan kiai-kiai painganan wali-wali geus puguh Kangjeng Nabi geus puguh Kangjeng Nabi urang nabi-nabi jeung rasul-rasul nu baraheula ti peuting hudang teh nikmateun bangunna ibadah horenganan aya ngrenyet nyeunah teh ibadah lamun geus apal wau ka Gusti Allah nikmat urang mah nu mantak haju ieu maca Quran ge heuai bae heuai teu nyaho eta kalam Allah tapi bagi kula lamun aya nu hees keur ngaji kula mah bersyukur ka awak kula keur ngaji mingguan misalna atau malam Salasa aju murid hees kula geus nikmat perasaan udah mana kiai bisa nikmat berarti aing bisa nenangkeun jelema lain sembarangan berarti aing ge lu batak mesti aya kiai di dieu aju ngaji mingguan malam Senenan cara kuari aju murid hees bae ulah dihudangkeun eta kiai hebat berarti geus memberikan ketenangan ka murid sehingga murid nu hees nya ada di dinya eta kiai lain sembarangan rantai kabeh habak tah iyalah tuan raja manggihan kanikmatan anu luar biasa panggil deui kiai tita ka dieu kiai panggil dipanggil
bener yai horenganan ibadah teh kungeunah paeh kan paeh naon ieu nu paehna yai nu paeh teh kahayang anu kamari mah ajol-ajolan hayang boga Avanza wani ngridit beuh urang Cilejet mah kuan garoblok kuan kabeh ge wani teh nyebrang ka sorga melalui neraka heula ku ngridit eta kahayang eta kan cilaka nu kamari kahayang model eta eueuh cek tuan raja nu kamari hayang naik jabatan teh eueuh kamari mah hayang jadi raja teu hayang sama sekali kamari mah hayang ngalobaan tanah teu hayang kamari mah aduh teu meunang neuleus selir-selir geus kieu bae nu mana poe ieu nu mana nu itu nu jangkung nu kamari nu pendek nah ieu bangonna ieu semampai ieu bagus ieu hitungna kitu kuari mah teu hayang neuleuh awewe kos neuleuh kadal bae maksudnya aku mah tuh kadal urang lamun urang keur diuk aya kadal itu biasa bae sugan urang kerenyet resep ka kadal itu jadi henteu atuh henteu tah batak urang lamun geus jadi ahli Allah awewe liwat ka dieu atuh biasa bae jarore ieu kecuali geulis lain deui atuh mah can jadi ngaranna tah potongan si ieu tah mah tah ternyata paeh kahayangna nah di dieu lah horenganan jelema nu endek ngadetengkeun diri ka Gusti Allah kudu ahli Allah moal bisaeun nungtun ka Allah lain ahli Allah sakumaha moal bisaeun nungtun perpolitikan lain ahli politik sakumaha moal bisa nungtun perekonomian lain ahli ekonomi keun politik jeung ekonomi jeung budaya mah tama urusanana urusan dunia ieu jelema nungtun ka Allah kudu nu geus wau ka Allah lalauna cara ngaji amil heula ujug-ujug jurumia geus beres amil naek ka jurumia sanggeusna naek ka jurumia amil poho deui bolak-balik di dieu bae amil jurumia kos kitu lalaunan sagera ge masyaallah karim para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah ternyata urang deka Allah kudu wauh ka Allah nunungtuna kudu wauh ka Allah ai Allah di mana ai Allah mah tuh hese jaritakeunana da Allah mah aya di mana-mana maksudna kumaha urang kuari mah ngawauhkeun ka Gusti Allah mah kudu ngaji tauhid heula nu wajib di Allah sabaraha nu mustahil di Allah sabaraha nu jaiz di Allah sabaraha engke timbul keyakinan tak lamun geus innahu ya'lamul jahra wa akhfa wa yakhfa Allah maha uningan nu samar nu jelas ya Allah ya Rabb sedengkeun Allah ningalikeun teh lain ka awak urang ningali ka qalbu urang innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum awak mah teu kudu dicaritakeun ku Gusti Allah jeung urang ge neuleuh ka urang neuleuh urang ka diri urang neuleuh ka batur neuleuh tapi kalbu urang nu boga rasa jeung ngarasakeun adalah urang Allah selalu neuleukeun be lamun urang geus wau ka Allah isin ketika hate urang ngalayap lain ka Allah ketika hate urang lalancongan nu dipake kebendu ku Gusti Allah loba jelema anu di luhur sajadahna bagus jasa ih pohara salat na make jubah boy di masjid ge masjid kubah emas pan pohara eta boy lain lalagaan Allahu akbar ngageleger Allahu akbar lagi kunaon ai hatena aya di mall ieu kan lalakon kos kitu eta nah coba supaya sadar-sadarna tungtun diri urang ku urang di ka Allahkeun melalui pengajian sok gerage melalui pengajian nu aya di dieu nu aya belah ditu supaya wau ka Gusti Allah abeh kenal ka Gusti Allah ngeunaheun geura lamun geus kenal ka Gusti Allah kudang ti peuting eueuh ka sieun tak ja ieu mah pot ti peuting sote pedah panon poena we katutupan ja ieu kene kamarna ieu tempatna ieu tadi cak anu nyambut ya ih sebenarnya baca kula lamun dia teu dicangan mah sieun cak di dieu ye sebab beureun loba kuntilanak kan
Kalau Kuntilanak itu karena saya kuku lagi mau dikak bulu sebenarnya loba ya Kuntilanak di dia sing ada ya di aya ya Kuntilanak aya Kuntilanak lalakina ta iya ya aya ya genderuwo malah mah ieu mah nah itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah maka silaturahmikeun geura urang ka dulur urang abeh nyambung silaturahmikeun geura diri urang ka guru urang abeh nyambung silaturahmikeun geura ka para aulia Allah abe batin urang katungtun belah dituna silaturahmikeun geura tawafkeun diri urang ka Allah di mana di Baitullah jauh amat Baitullah kudu ka Mekah di diri urang ge da aya Baitullah tuh lamun Imam Ghazali nyaritakeun lamun ieu Mekah terbuat tina taneuh awak urang ge taneuh Mekah aya Masjidil Haram terbuat tina taneuh diri urang ge taneuh lamun di Mekah aya Baitullah qalbul dunya di jero Masjidil Haram aya Baitullah paranti tawaf di awak urang aya qalbu paranti tawaf wa tahhir baiti lit-taifina wal akifin sok bersihan eta Baitullah tahhir baiti jang nu tawaf jang nu salat jang nu itikaf bersihan geura qalbu urang tawafkeun ruh urang geura di dieu teu kudu hese-hese deuk ka Allah mah dunia langit bumi katut eusina dibasupkeun ka jero qalbu moal asup tapi nu nyieun dunia Allah bisa aya di qalbu mukmin aya Allahan di qalbu mukmin teh deuk kumaha ge tinggal urangna bae ngoprek geura ge ya Allah ya Rabb singkapkeun di jero hate urang supaya aya rasa kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala nah iya urang keur ngaji kuari urang keur salat urang keur maca Quran lawang langit dibukakeun ku Gusti Allah bagi jelema anu geus inkisab kadeule breh langit kabuka urang lamun geus salat langit dibukakeun ku Gusti Allah tah suftahu babus sama lisa'atain dibukakeun lawang langit dua waktu hiji jang anu salat nomor kedua jang nu perang sabilillah tambahna katilu jang nu keur ngaji lawang langit dibukakeun ieu urang kuari teh dibukakeun langit set coba gadeuleu ka luhur kabeh ya Allah ya heuh tuh we langit ya poe kitu mah langit lawang langit dibukakeun arti da dibukakeun teh kumaha eueuh hahalang antara urang jeung Allah malaikat keur nongton kuari urang keur ngaji asal lempeng ngajina bener lillah muatan nanaon ke Allah malaikat nempokeun oh kita Ki Haji nu kolot aya bae teh saha sagana eta je di dieu ka Lauhil Mahfuz tereh balik nama budak oh jahuisna geus lain di hulu teh jembut geus wisan katanya tapi jangan mah kuat tilok gering tilok gering kana mah nu tilok gering mah Firaun kan para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nah urang keur dihadiran ku malaikat komo Gusti Allah maha segala-galana dibukakeun pintu langit bagi jelema nu deuk salat lamun urang boga rasa aing keur dibukakeun lawang langit ditongton ku malaikat Allah na hadir di diri urang ya Allah ya Rabb urang mantep salat lagi Allahu akbar moal aya risi malesi kitu kene nu deuk perang nu mantak para sahabat para tabiin siap perang lilai kalimatillah lantaran naon kadeuleu sorgana ku mata hate ya Allah ya Rabb kitu kene nu keur ngararaji ieu urang kuari keur ngaji dibukakeun lawang langit ditongton ku malaikat didelekeun belah ditu oh cek malaikat ya awewe ngararaji oh ya tentara Allah ya cek malaikat ambo ya tentara Allah bari nyusuan kieu jadi oh masalah oh masalah dideleuk ka belah ditu aya nu keur ngalamu be tentara Allah keur kieu be bari nundutan cek malaikat ambo ya tentara Allah eleh perang meureunnya ya karim
Nah kuari kembali ke diri orang ternyata horenganan Allah mababarieun segede Raja Harun Ar-Rasyid, segede raja anu tadi diceritakan, segede Gus Dur, segede Raden Patah, segede Raden Syekh Syarif Hidayatullah, segede Syekh Maulana Hasanuddin jadi raja, segede Syekh Maulana Yusuf jadi raja, anu unikna jadi wali. Masya Allah deket jasa ka Gusti Allah, raja aya di nyana, wali aya di nyana, indah amat hirup kos kitu. Hah, susah aya di sieu, bajingan aya di sieu, rugi amat. Tunjuk-tunjuk ke mana sih? Rugi jasa orang. Mantap tadi gua liwatkan kadinya teh. Set. Cek kula jalan ke mana cenah ya ge? Cilaku. Kok dek jalan ke Cilaku? Aya babaturan gua di dinya tah. Saha aya Kiai Haji Nawawi Putra Kidul Pani, urang caricing di dinya salat. Bener tadi di darinya salat. Eta batur kula guru malah mah. Guru pernah dibere pelet kula gunyana. Ai kula manjur nyana nu merena henteu. Kok digawe jalan tah. Eta batur kula eta dicaringin. Nah. Lewat kadinya aya kelenteng kan di ditu. Cek kula teh itu mah kelenteng. Cek ieu teh. Heuh, nyahoannya tah ka bab kelenteng mah. Nyahonya nya itu aya kelenteng. Oh, kula geus nyaho jasa. Siapa yang kuno geus kitu? Cerdas amat sih. Aju ieu mana Cina-Cina tah eta kan nu ngawarung-warung. Ya Allah ya Rabb cak kula encek kafir aya di nyana, susah aya di nyana, di akhirat dibeulem abadal abidin. Mun kurang direnungkeun rugi amat. Namun kuarina nyana kaya, kapal boga, kereta boga, segala rupa aya. Aju di akhiratna nyana ka neraka. Kajen geus senang jasa di dunia na, hayang awe Singapura aya heg. Hayo hayang mana? Hayang nu Prancis aya, Paris aya, hayang nu luar negeri aya. Maksudna luar negeri teh aya hayang anu kitu Afghanistan aya, kuari mah ambal aya. Di Indonesia teh di Indonesia ya kuari. Ngurikak bulu urang lamun urang mengamati tentang wanita-wanita nu sok dibeuli teh naon ngaranna? Awe anu sok dibeuli naon ngaranna? Naon? Tuh nyahoan jasa. Ya kari. Aduh budak kosok beren, Masya Allah kunyahoan deh itu. Ya di Indonesia ya kan kumaya. Ente hayang orang Cina embal ya di Jakarta. Ulah di hotelnya di Hotel HI. Di Hotel HI tingkat sabaraha, kahiji, kadua, katilu masih aman, kaopat masih aman, kalima, kagenep kaditu geus aman. Jehe mangku mah gitu. Geus puguh hotel-hotel anu Amerika nu kamari jadi huru-hara dan lain-lain sebagainya teu dicaritakeun lah eta hotel anu sakitu bae geus mohara jasa. Geus puguh hotel Marriott mah, aya hotel Marriott. Sia mah Maerot goblok. Dasar osok meureun ieu mah nya, potongan Maerot ya. Ya Allah ya Rabb. Nah, iya hayang orang Jepang aya, Cina aya, geus puguh Singapura. Geus puguh orang pribumi Karawang, Subang, Bandung, ambal aya di Indonesia. Ya orang Cilejet ge aya eta bangunna. Hayu coba. Ieu orang India ambal, orang Arab ambal aya. Hayang urang mana? Geus puguh India, geus puguh Uzbekistan ge. Buah loba Maroko loba jasa. Hayang urang mana? Perwakilan di urang teh awe beelian ambal aya loba jasa. Nah, kuari urang sugih, nya Cina nya kafir sugih, beelian di akhirat dibeulem ge wajar. Ai tadi nu kaliwatan susah aya di nyana ngarokok ge make daun kaung. Terapi-rapi di akhirat dibeulem saneng-neng rugi amat. Pan ari urang dieu mah sanajan ka neraka ge engke dicabut deui. Misalnya urang dieu ye tilok salat, misalnya tilok puasa. Atuh ku Allah misalnya ka nerakakeun wajar lah nya. Siapa bangun embung teh gitu, sholat tilok ka neraka embung kumaha sih? Nah, misalnya aju ka neraka, tapi tetep baik kan geus beak mata dosa-dosana. Ka surga aja urang mah aya syahadatan. Sebab aya Allahan dia orang aya Muhammadan di dieu malah wauh jeung kiai-kiai. Ye, atuh pada teh lain lalagaan kos. Kula mah indah jasa tah lamun kos kitu. Jelema asup ka surga aya nu kaduhung jasa di surgana. Cerik baik di darat tangan kan Kiai
ikan sorga mohon kok sedihin amat di sorga. Masya Allah lain sedih-sedih deh kunaon aya waktu-waktu udah dipakai poho ka Gusti Allah teh dipake zikir duh mun hayu terus bae pake zikir ngeunaheun jasa cak ngana tanu pohona waktu teu pake zikir asana nalangsa teh. Masya Allah pohara jasa eta pohara tak kos gitu tah. Jadi berarti kan lain lalagan tah zikir ka Allah inget ka Allah teh tambah nilai engke di sorgana sehingga anu poho nyana jadi sedih eta hiji tah jadi kaingetan ka kula. Nomor kedua aya jelema dek dikanarakakeun lantaran teu boga amal timbang amal salat ngaplek Tuhan puasa batul mah Ramadan nya mah tilok komo Rajab mah tilok jasanya mah geus salat batur mah salat lebaran mah osok mah tilok lebaran ge tilok puasa zakat haji komo sodako mah geus tilok mabok aya di nyana segala aya di nyana cek malaikat kanarakakeun keheula cek anjing Nabi ulah waka bae engke heulana sugan aya amalna ceng maneh salat mah tilok muhun puasa tilok zakat tilok ngaji pernah henteu sugan muludan cara polisi hadir doang kan nyana mata polisi henteu cenah polisi mah surga lah aja hadir nya ge ngaji tuh siman teu pernah kula mah mun jaipongan eta kula insyaallah koprok kula bandar insyaallah remi ya alhamdulillah itulah anak buah kula termasuk polisi pengamananna eta alhamdulillah so tolol sih alhamdulillah siapa amalan sekali muhun sekira teh Aisyah ngaji teu pernah sugan wau ka kiai eueuh henteu ka kiai ge eueuh sugan kiai saha nu sok ceramah tah kiai Jablay sugan lah henteu kula teu wau Kiai Supendi komo eta mah teu jasa jeung embung wau cek ya Allah wau jasa barang dideuleu amalna dina bukuna pernah nyana embena lumpat diudag ku nyana liwat ka imah hareupeun kiai eta doang tah ngudag embe ka hareupeun imah kiai aju nyana nanya ai masa imah kiai pernah eta doang cak Kangjeng Nabi aman geus sorga cak ya Allah ya Rabbi nu mantap geus urang Cilejet mah teu kudu salat liwat bae ka imah kiai geus aman geus sakitu ge geus eta keur carita fadilah wau jeung kiai ku pohara-pohara teh Masya Allah datang ka liwat doang nanya ieu basa imah kiai sakitu ge geus boga nilai anu luar biasa atuh komo ngaji di hareupeun kiai mantak urang dieu geus ngaji di dieu saha kiaina saanu maganana geus ulah nyaritakeun ngarti ulah nyaritakeun paham geus bae datang ka dinya siap kopi teh beres geus aing asal hadir bae mah geus sok ada mah geus ngaji nunutan los gas ngopi deui lamun tunduh bae saember kopina goblok jawab tunduh bae saember si aing mah geus beres geus aing mah geus nah tunduh bae asup nya ka ember kieu lah ya keuntungan ada ngaji seperti eta batak di Indonesia mah alhamdulillah jaca kula mah eueuh-eureunna terus bae dakwah teh geus puguh muludan geus puguh rajaban geus puguh penutupan pengajian terus ngaji ngan kayak disurtil ngaji nu bener jeung nu bener ai kitu mah bangsa muatan politik muatan negara lain ngaji teh mah kos kitu mah ieu mah nu lempeng ngajina nu bener-bener ngaji teangan anu bangsa ngaji-ngajina jang kepentingan lain ngaji teh mah kos kitu maksiat teh mah aya nu rupa salat padahal maksiat ngeri urang nu rupa zikir padahal maksiat ngeri urang rupa ngaji Quran padahal maksiat ngeri urang rupa ngaji di majelis taklim padahal maksiat ngeri urang teangan supaya nu bener-bener ngaji menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, malam ieu alhamdulillah ngaji dengan judul silaturahim. Kula kabehan di Cilongo ka dieu kabeh saadi-adi
lantaran ngalayat kapun adi hajiim khususna umumna ka besan di dieu umumna pisan ka ahli-ahli di dieu mudah-mudahan kumpulna urang di dieu dicatet ku malaikat dijadikan sebagai umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tur menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Sakali deui doakeun pun adi di dieu, doakeun besan di dieu, doakeun para kiai di dieu, tur urang ngadoa jang kabehan mudah-mudahan urang aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala, urang maot husnul khotimah ke di akhirat urang bareng menuju surga di bawah bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah pangaosan dina wengi ieu dicekapkeun sakitu randapan tina materi nu tadi dibahas tentang cinta geus datang ka mana urang cinta ka Allah dibandingkeun jeung awet tadi. Nomor kedua, hebat amat seorang raja, kok raja bisa tepikeun kawauh ka Allah, ai urang geus datang ka mana ngawauhan ka Gusti Allah. Mun hese bae teangan saha nu geus wauh ka Allah deketan menta cara-cara minimal urang wauh jeung ahli Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrijan ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wazidna ilman wa yaqinan wazidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahlin nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.